Aduh, ibu dak can balik keneh wae lah. Tanya kulit ke pusing teh kulo duh. Baru yang mulu ah. Aduh. Ma, yang jajan. Ma, yang jajan. Ma, yang jajan. Yang jajan, Mak. 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 Naon sih sia? Udak-udak ke ngaudangkeun wae kolot. Kerpuyang ieu kolot teh ieu. Ye jajan wae tah budak-budak ge. Gampang heula jajan mah. Kolot kerparu yang oge. Ngaudangkeun wae sia. Bantuan heula tuh kolot tuh. Maraban heula tuh di tukang. Ayo bantuan sia ulah jajan wae. Kolot kerparu sing teh. Yuk, guru. Guru sia ulah yang jajan doang. Bantuan tuh emak tuh. Tuh, cokot tuh, parabna, berekan kali tuh. Para ruyang emak teh. Tah, bebek lah. Bangsa kita maraban kita ke emak lah. Tah lah. Mak, enggak sih lah. Minta duit. Emang geus? Tebang sakit tuh ge, suka minta duit. Aya kene piti taheun teh. Siapa? Enggak saya ka dieu, saya ka dieu ya. Duitna. Duit wae sia mah nyana teh. Kolot keur parusing teh. Para rusing, bapak siapan can balik, gedong-gedong duit, aing keur pan muriangan. Panas perih hulu ieu. Ya sia jajan, geus ulah minta deui ka aing ya. Ayo segera mangkat tadi tuh. Kebalik ka dieu, parusing kieu teh sia. Ayah. Ayah gerak balik kemana wae sih? Kan gawe ngarantau aya di Arab. Bunda, ayah balik. Bunda. Balik kelingan. Biasa geus tos ngarantau di Arab. Aya meureun ya, keudeng. Aya tenang saeutik mah kabagian kacipratan mah. Bunda, ayah balik, Bunda. Bunda, ayah balik. Ayah balik. Hai naon jang? Ayah balik. Ayah balik. Aduh, salaki aing karak balik. Aduh, ayah balik ayah. Bunda, mending urang gede aja. Ayah suka jawab. Ya enak ya kurang teh geus muak ka budak ieu teh ka Cioni teh boga hutang janji jeung janji tah enak kumaneh tagih bener nagih nya aja urang nangguan itu tagih katroke pantona laki geus balik dah.
Masih tamu teh ingkir perusing teh. Biar aing lah. Aduh, tukang kredit teh. Kredit panci. Aduh, mau bodyguard di mainan. Di kumaha ya. Udah lah, nggak laporan ke lalaki aing lah, kita bayar. Minagi dia. Pak. Pak. Ah. Ayeuna bunda. Ayang deui. Kan geus peuting enggeus. Lain, anu nagih. Oh, nagih. Mana jelemana? Tuh di luar. Uruskan, Pak. Tenang lah, bener diuruskan kurang. Mana jelemana? Shit, jangkung gede deh. Siun deh emang. Mahanya. Emang bener bunda itu jelemana anu nagihna? Bener ayah. Tuh di hareup. Ku ayah tuh etakeun ya. Ayeuna Kang. Aing nagih ka dieu. Kunaon sia? Malah seuri. Awak mah gede, suarana nileuting. Bade naon Kang ka dieu? Bade nagih ka Joni. Ayo wu. Aya jelemana sabaraha emang? Kurang bayar ayo. Kedengeula ku aing ditanyakeun ya. Ayo buru. Tungguan kurang dia lah. Eta kumaha? Ayo usonina. Aya. Eta utangna baraha? Ya, hutang nama teu gede. Ngan 5 juta soalnya mana geus beberapa kali nyokot. Eta kesanggupan manehna nanyakeun kitu sabaraha. Geus banyak 5 juta. 5 juta. Ulang teu. Kade di jadi bodyguard ngomong teu pelul deui. Siap, ayo. Geus, itu sebenarnya nanggon di bos mah. Jadi seberaan Kang? 5 juta. 5 juta. Medeng kurang cokot lah ya aja dong. Ayo gerak. Tungguan lah diuk di dia. Wah, lila. Oh, buset, Wah, tungguan. iya. Bunda, emang mau hutang 5 juta? Ayah. Sok ayah hari boga duit mah bayarkeun. Anu bunda. Apaan tuh menang ngarenteng kabeh tuh. Gara-gara ayah sih tengiriman tuh kuat buka posmos. Bayarkeun ku ayah 5 juta mah deh. Ayah kadak balik iha tuh. Nya bunda, oke dibayarkan ku ayah. Man duit 5 juta mah kecil. Demi bunda, tenang weh. Alhamdulillah dibayarkeun ku ayah. Aduh, ayah teh jadi romantis jeung bunda teh. Mwah. Aduh, duit di mana deh kerambahan? Di mana duitnya? Asa poho. Oh. Tuh air itu tuh. Tah, air duit tabungan. Ya wantanya bunda ya, duit tinggi ya. Mudah-mudahan aya kene euy. Alhamdulillah yang kene euy. Selamat. Tenanglah, 5 juta mah paling bayaran. 5 juta, Kang. Nya, 5 juta. Buset deh. Yo, enak kurang bayarkeun ye 5 juta yo. Geus ulah nagih-nagih ka dieu nya, awewe urang ya. Siap. Pemajikan yo. Tah, enang geus. Teu boga masalah deui nya jeung urang ya. Heeh. Utang ka ditu ka dieu na ya. Impasnya. Oh, deal lah deal. Deal. Guys. Geus katu sia balik lah. Ya
Kemana cenah ieu bodyguard nu ditana lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok ka dieu, diuk. Ka dieu. Nah, kumaha hasil teu? Oh, nya hasil bos teh, duit mah aya. Maksudna lunas teu si Oni mayar hutang? Lunas kabeh, tenang. Percaya. Coba ka dieu. Duit mah tah. Nah, benar. Dipercaya ka maneh selaku bodyguard. Geus bener-bener ngajalakeun tugas ti urangnya sebagai bos maneh. Aham. Kunaon are maneh? Ngadeheman. Ya, kos teu ngarti wae ih. Masalah eta mah urang mah bos pasti ngarti ka maneh. Pasti maneh minta bonus hasil menang tugas teh. Tah, eta. Tenang we maneh mah bos aya nulis heula. Sing poho. Lalila teunya. Gede heula ulang bakal dibuka baju. Soalnya bos arek nitah ka maneh nugaskeun deui. Eta tugas naon deui we sih? Aya hiji deui ka bos anu can mayar tan sakitu hesena jelema. Eta geus aya kana 20 tahun can mayar-mayar. Saya tugas kena wae. Jadi kieu ke sekalian bonusna tah lamun itu beunang. Nya? Wah, siap lah. Oke, siap. Oke. Orang yang semangatnya. Aing mah boga pagawean teh hutang deui lah. Pusing aing deh. Aduh, aing mah pas mangkat ke Arab teh na balik ka wewe teh utang meni namblek gitu. Parusing nih pemajikan utang, aduh, nolong pisan aing geus balik di Arab teh. Tos beres can ayah. Tos beres can. Entos bunda. Tenang bunda, utang mau si bayar geus lah. Ulah pakai pusing lah bunda, enak. Payah ge isti bayaran ieu. Nya aring geus beres, aring geus peren mangenaheun sih emang lagi boga hutang mah pan eta budak pan jajan wae. Budak-budak pan teh nyekal duit-duit saperak-perak acan. Apanan? Eta aya boga duit di mana? Tenang, ayah ge. Penting mah geus ulah loba ngomong, hutang mah pokoknya geus ku ayah dibayaran. Atuh ringtos mah. Lagi ka Cik Oni. Lakina geus balik ieu. Kuing can cair-cair ieu kumaha meureun emok. Cik Oni. Cek. Kemana nya? Aya tamu di wae, saha sih? Daguan lah ya didinya. Ayo bunda, tenang nungguan. Aduh. Usah nena gitu wae deh. Kaya we ah. Ayah, tuh ayah tamu. Oke, ku ayah dibukanya. Biasa bunda rek ka dapur heula. Nya bunda, oke ku ayah dibukakeun. Aya naon, Cek? Cik Oni. Aya Cek Oni mah. Aya perlu ka Cik Oni. Perlu naon, Cek? Pokona urusan Cik Oni we. Cek Oni. Ujung abdi perlu. Perlu. Kedengeran tuh nya, Cek ya. Sok panggil. Bunda. 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 Bunda kenaon didinya, Bunda? Ayah naon ayah? Aya si Ece, Bunda.
ngomong nama ayah perlu tetap kadi itu bunda. Oh nya tuh badai kaditu disamperkeun ku bunda. Gila amat sih Cik Oni. Tadi ditungguan. Kemana meren? Aya naon si Ece? Oco. Eta kemana wae? Aya Ece, urang teh keur parusing. Parusing kamari mah dinu hajat aya jaipungan gutak-gitak. Nyaho wae deui. Ari ieu urang meneh teu cair gara-gara Oce henteu datang. Heeh, nya ge dibayar. Eta rentengan menis ngabatatay, henteu datang di renteng, Mana ayeuna bayar lo laku nunggus balik oge. Aduh, aing gak kedah atuh nya kasih Nomor ayah. juta. Kasih ayah heula, kasih ayah, si ayah. Nyamperin heula kasih ayah. Heeh, jing. Si ayah udang kenisa keur sarede gila. Ya. Ayah, mana duit ayah? Naon bunda? Tuh kene deh lah. Geran wae. Nanti bunda. Buru ayah, aya nu lagi ayah. Ya. Tunggu lah. Ya kene wae. Duh, menang sakieu Ece. Bara duit. Menang 10.000. Eta 10.000. Oh no. Rentenganna 200. Pira aku dibayar 10.000 mah hikana naon ieu duit 10.000. Nya ku salaki dibere 10.000 mesti pake heula we eta nya. Iya mah meuli naon? Geus lah. 10.000. Ayah, boga duit simpanan deui teu? Borokon simpanan duit kita gablek biar aku hutang lah. Oh, hutang kan loba kene. Ya gara-gara bunda kan hutang kok ngabatatai gitu. Apaan maneh kene? Tudang tengiriman ka urang yang geus urang nyokot. Oh nya di ditu ge sarua gawe ge hese ngaranna gawe meureunna dengan duit. Urang lieur ya, urang abang kudu kasaha neanganna deui ka tetanggapan era teu bebendangan deui. Ya enak ieu we yo. Dengan hutang deui we yo lah ke urang gawe deui gampang lah. Kemana ge? Pusing urang yang keluar lah. Ayo ya, di luar lah tiis ya. Mana bunda? Di luar tiis. Di luar tiis. Para rusing. Ya pagawean atuh. Aci ge sarua dengan pagawean lah. Kakek balik sapoe duit geus bea. Puyang. Makapan budak jajan wae enak mah. Lieur wae lah. Mah kena gawe hese aing lah. Aku aing kudu mangkat ke Arab deui mah lah. Udah mangkat ke Arab tuh dong sia teh balik-balik wae kos teu kamari-kamari aing buat ni puyang ngarenteng deui. Tagi deui ku batur. Era aing teh sebenarnya Aing sarua aing parusing di imah ditanyakeun gawe iraha. nya resikona heuh jadi salaki mah. Aing sarua aing ya karena laki meureunna usaha. Nah, pan di itu bang sangu doang, gadang-gadang sangu doang, pakai beas. Sangu na deung beas, eusina ini arah rese. Itu bunda yang jajan. Aisyah teh kak kolot ulah gitu. Aing jajan tuh, kayak sia yang jajan mata menta kadinya. Eta ya yang jajan atuh. Buset, otong siapa diorok kene ge jajan wae. Bere atuh, buka duit mah karunya budak teh. Cerek jajan ke mana sia? Tadi tukang dagang. Tukang dagang kita eureun ku aing ayo ka dieu, kita ka dieu. Emang ayah harek meuli? Tetah ku aing di tadi eureunkeun dagangna ku aing. Ari sia mah karunya batur teh keur usaha, keur dagang nya konde. Nya anakna we aing jajan wae, bere duit mah. Tetah ku aing tetah eureun teh sampe anak aing ulah jajan wae. Jadi teh olok tah duit aing. Geus sia tah uruskeun si anak sia aing meureun ka tukang ah. Ya geus sia. Sia ulin ya. Aing teh bawa duit deh lah. Geus sia ulin heula. Ke ayah keur arek nangan gawe heula, geus sia ulin heula ka ditu yuk.
Goblok, marusing wae aing talah. Lah, daripada kapusing angis ah. Itu kang lah, ngiisan. Tuh, aing malah salah kita mere beas gitu beas beak alah tuh saperak-perak acan arek jeung dahar ge beas geus beak marabaneun pan karunya ye budak ajeun indung teu diparaban ge aing mah aing abong kudu nginjem deui ka tetangga era-era ge aing nginjem lah aing geus parusing lah. Jangan hutang deui. Ngahutang ka warung deui. Sugan dibere ka warung ge ah. Sugan ka warung mah dibere deui. Ah. Ibu, menang beureun ngahutang deui mah. Kan salaki kamari karak balik. Nya salaki ge geus balik ari duit nang geus beak mah da kumaha ibu. Marah, ke merenang kari ge ngahutang deui, anyar deui. Urang di imah weuna naon karunya jeung budak atuh mere-mere jeung naon atuh Bu. Eta salaki nang geus balik ke kalahan arek ngahutang deui. Urang mah kajen nginjem duit, teh mah ka dieu teh mah ngahutang, aya nginjem duit. Pinjam duit. Heeh. Marah duit. Ya sabaraha we jeung bayar hutang teh mah. Kajen at mungkin orang sajalan deui para eta kegantian nya. Tah, aya bara duit tah. Warungna ge da urang sepi. Tah. Geus. Alhamdulillah aing karak menang 20.000. Harap balik salaki kelah nginjem deui. Eta heran da. Lamun lain tetangga mah geus mali bere ah. Pak, kenan Pak. Minum es. Oh, nginum es. Ya, abi ka dieu aja Pak nya. Emang ya. Ai pagawe aing sini da omelan. Yang bunga